resep jalan-jalan ngaranna Jalaluddin. Mang Udin resep di kamar ngaranna Kamaluddin. Mang Udin resep ngarokok ngaranna Haji Samsudin. Soalnya nama alus lah. Ih, atuh pastinya. Pasti. Ieu teh aya hiji kekurangan. Naon kekuranganna? Kekuranganna teh hiji. Teh beungeutna jiga takokak beruk. Maneh bae atuh orang siga teh kokak beruk siga naon lah. Daripada mana sugrek-segrek siga naon. Jadi sentet. Siga sentet. Bae sugerak-segreg ge. Asal mah urang mah seseg kualitas bertenaga. Mantap berkualitas. Maneh teh nyanyian kita teh yang jadi boy band. Nyaho atuh pasti yang jadi boy band. Ameh viral. Heeh tah ngarah kita ngarah viral. Viral. Heeh, Tapi aya dua kekurangan. naon tah? Anu kahiji banget nah jika takokak mueuh. Alah. Ya eta mah Anu menghina. kedua urang anggotana. Naon itu maksudna yang ngiluan maneh segrek? Atuh pasti arah viral. Hoream teuing ngajak maneh kahiji mah tukang sugrak-segrek, kadua awakna seseg bertenaga entong kitu orang mah jangan anu meleho. Iki ngejarang dahar. Ih, da urang mah atuh bae. Bae da hirup-hirup urang. Hoream teuing lah pokona mah hoream ngajak maneh. Kepe ukur nyanyi segrek. Segrek by the way kitu kumaha teh. eta. Ieu teh aya hiji kekurangan. Geus lah jempe. Ieu bae urang mah tadi bawaan ge. Kitu atuh cik ngelehan teh segrek. Ya. Gandeng. Hayang mane garantang, urang rek mau alatna. Naon alatna? Ieu kela urang bawa. Ulah lila lah. Liur. Ieu hayang ganteng mah ieu pake ieu hiji-hiji. A few moments later. Tuh kan jadi ganteng ayeuna mah jadi the real boy band Korea. Alah, bener itu bener nih Bener aslina. Nun atuh mang lah. Aing ere konser Mang Udin resep jalan-jalan ngaranna Jalaluddin. Mang Udin resep di kamar tengarana Kamaluddin. Mang Udin resep ngarokok ngaranna Haji Samsudin.